Bismillahirrohmanirrohim. Hayatuhu ari ieu eta bentuk salirana Kanjeng Rasul wa ba'du ahwalihi jeung sawareh tina tingkah sifatanana Kanjeng Rasul alaihi salatu wasalam. Kana bukti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam eta ahsanan nasi anu pangsaena ti manusia naonana khalaqan dedeganana bentuk tubuhna. Abyadul wajhi anu bodas raraina, hasanal fami anu sae cangkemna, azimal hammati anu ageng mastakana, solotal jabini anu lemes palipisanana, azajal jabibaini anu sae halisna, azimal jabahati anu lega tarangna, ahdabal asfari anu kandel bulu socana, ada ajal ainaini anu hideung sikipanona, anjalahuma tegesna hideung tengah-tengah panona itu, hideungna itu tengah-tengah ainain. Aqnal anfi anu bangir pangamungna, asilal khuddaini anu manjang pipina, kasal lihyati anu kandel janggotna, sanal kafaini anu lega dua dampal sampanangana, alwal qadamaini jeung dua lega dua dampal sampeana, anbalad diraaini anu ageng dua sikuna, rohbal katifaini anu lega dua walikatna, wasi'a sodri anu lega dadana. Walam yakun jeung henteu bukti Kanjeng Nabi eta bitawili anu jangkung, wala bil qasiri jeung henteu anu pendek. Jadi Nabi mah neger-nengah gitu, teu jangkung teu pendek. Wa kana sareng bukti naon sya'ruhu rambut Kanjeng Nabi eta rajulan anu meujeuhna, teu galing teu lurus. Wa kana sareng bukti Kanjeng Nabi eta hasanas sauti anu sae suantena, ya bulugu nepi naon sautuhu suantena Kanjeng Nabi, haitsu la ya bulugu sakira-kira henteu nepi hu kana itu saut naon sautu guirihi suara lianti Kanjeng Nabi. Teu aya anu tiasa nyaruaan kana suantena Kanjeng Rasul, bakal kaelehkeun nu sanesna ge. Wa kana sareng bukti naon dohikuhu gumujengna Kanjeng Nabi eta basumu mesem. Wa kana sareng bukti naon masyuhu mapahna Kanjeng Nabi eta takafuan anu tegap, kana mayan hatu kaya sanyana yen ngalengkah Kanjeng Nabi min sobabin tina tempat anu luhur. Kana bukti Kanjeng Nabi idal tapata di mana-mana ngali Kanjeng Nabi, il tapata tah sok ngali Kanjeng Nabi bijami ibadanihi ku sadaya badana Kanjeng Nabi, la biwajihi wahdahu, la biwajihi lain ku rarayna Kanjeng Nabi, wahdahu barina sahijina itu wajhun. Jadi nu ngaliuk teh rarayna unggul teu kitu Rasul mah sok ngaliuk jeung sakabeh badana upama disauran ku batur gitu. Kana bukti ar-raihatu ari ambe atau batu anu alus seungit eta sifatahu sifatana Kanjeng Nabi, walam yamasa jeung sanajan teu ngangge Kanjeng Nabi tiban kana sesengitan, tetep dina salil Rasul seungit sok sanajan Rasul teu nganggo sesengitan. Walam yatasa'aba jeung tara heureuy Kanjeng Nabi, walam yatajassa jeung tara mukakeun ngalegakeun Kanjeng Nabi karena eungap kotun sama sakali. Akhlaquhu ari ieu eta akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana bukti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta akmalan nasi pangsampurnana manusia naonana khalqan deganana, wa akmaluhum jeung pangsampurnana itu nas nawanana khuluqan akhlaqna.
wa asmahum jeung pangbersihna itu makhluk nawanana aklan akalna muhibban anu mika cinta kanjeng Nabi lil fuqara'i ka fuqara raufan anu mika welas kanjeng Nabi bin nasi ka jalma-jalma rahiman anu mika asih kanjeng Nabi bihim ka itu enas layak dobu teu pernah ambek kanjeng Rasul illa lillahi kajaba karena Allah yang fu ngahampura kanjeng Rasul wa yasfahu jeung ngahampura kanjeng Rasul aman ti jalma ada anu milaraan itu si manhu ka kanjeng Rasul makana perkara kana anu bukti itu si iman sababan eta anu loba nyarekanana wala jeung teu pernah ambek kanjeng Rasul pahasan ka jalma anu loba kagorenganana wala jeung teu pernah ambek kanjeng Rasul laanan ka jalma anu loba ngalanatna kana bukti kanjeng Rasul eta syadidal khaufi anu bagetna mikasieun minallahi ti Gusti Allah kana bukti kanjeng Nabi sujaan eta anu gagah kawiyan tur anu kuat jawadan anu bageran kariman tur anu mulia fasihan anu fasihat balighun atur anu bilagoh yokhatibu mituturan kanjeng Rasul kulla qabilatin ka saban-saban qabilah bilisanihan tepan kana atawa kalawan bahasana itu qabilah wa yuhawiru jeung ngaluskeun kanjeng Nabi ha ka itu qabilah bilugotiha kalawan lugotna itu qabilah kana bukti saha ashabuhu pirang-pirang sahabatna kanjeng Nabi eta layakifuna tara ngadeg itu sahabat lahu ka kanjeng Nabi inda hudurihi dina nalika hadirna kanjeng Nabi liannahum karena sanyana itu ashab yang lamuna eta uning itu ashab minhu di kanjeng Nabi karohatahu kana mikangewana kanjeng Nabi lidzalika kana itu yakifuna mu'jizatuhu ari ieu eta mu'jizatna kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam minha tetep dina sapalina itu mu'jizat insyiqaqul qamari ari meulahna bulan hinama tolabat dina samang-samangsa menta minhu di kanjeng Nabi saha Quraisy dalika kana itu insyiqaq wa nab'ul ma'i jeung ngocorna cai min baini asobihi ti antara pirang-pirang remana kanjeng Nabi ingdama dina nalikana perkara wa doa anu nyimpen kanjeng Nabi yadahu kana panana kanjeng Nabi asyarifata anu mulia fi inain dina hiji wadah fihi tetep dina itu inate maun qalilun ari aya cai anu saeutik wa minha jeung tetep dina itu mukjizat taksirut ta'ami ari ngalobakeunana kadaharan alqoli anu saeutik wa minha jeung tetep ti sapalina itu mukjizat ibroul marodo ari nyageurkeunana jalma anu gering wa adamu mukjizatihi jeung ari pangagungna mukjizatna kanjeng Rasul eta Al-Qur'an alladzi anu ajazat apes saha al-arabu urang Arab anil ityani tina ngadatangkeun biak sori surati kalawan anu pangringkesna surah min mislihi tina pantarna itu Quran kul ayat kul ucapkeun ku anjeun Muhammad la ini jitamaat lamun mah narima pakumpul saha al insu golongan manusia wala jinnu jeung golongan jin ala ayatu kana yen nadek ngadatangkeun itu insu jeung jin bimis lihadzal qur'ani kalawan pantarna ieu Quran layatuna tah moal bisa ngadatangkeun itu insu jeung jin bimislihi kana pantarna itu Quran walau kana jeung sanjan bukti saha ba'duhum sawarehna itu insu wal jin li ba'din ka sawarehna deui eta dhahiron anu silih tulungan. Alhamdulillahirabbil alamin.